Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dina enjing ieu sok sanaos kamari katunda bade ngabahas ngeunaan tema nate musibah, sabar dina mayunan musibah. Kecap musibah teh dina Al-Qur'an seueur pisan, sakurang-kurangna saparantos dietang-etang teh geuning. Seueurna dugi ka 77 kecap. 77 kecap. Sakapeung kecapna musibah, sakapeung asaba jeung mangrupa-rupa sorofna. Kadang-kadang musob jeung sabangsana. Nah, nu kecap musibah secara khusus aya 12 kecap di dinya teh gitu. Di antawisna dina surat Al-Baqarah anu ieu nyaeta surat Al-Baqarah ayat 155 jeung saterasna gitu dina ayat. Naon atuh musibah teh geus jadi bahasa urang saestuna mah kecap musibah teh. Geus jadi bahasa Indonesia, malahan geus jadi bahasa Sunda oge. Da seueur sih kecap tina bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, bahasa Indonesia teh kitu tah. Di antawisna kecap ieu. Ayeuna dunya sakumaha rame unggal peuting oge keur keuna ku musibah nu can pernah ku urang mah kalakonan lantaran numutkeun cenah mah musibah-musibah teh. Model kieu 100 tahun sakali. Wallahu a'lam bishawab. Tah 100 tahun sakali cenah musibah-musibah teh kitu tah. Nah, naon nu keuna ka dunya kiwari musibah teh teu aya sanes nu disebut corona. Geus puguh di Wuhan mah kitu tah. Terus ayeuna di Itali nu keur rame pisan seueur nu maotna malah di Amerika oge, malah di negara-negara sejen aya nu disebut lockdown sekarang teh kitu tah. Tegasna teu meunang asup ka dinya, teu meunang kaluar di dinya kitu. Nu matak akibatna teh tangtos berat ke rakyat oge keur pamarentah
lantaran kudu ngurus rakyatna lamun teu bisa ka mana-mana kitu tah. Di Amerika kiwari nepi ka aya hiji daerah bagian negara bagian sudah lockdown kitu tah. Geus puguh hari di Itali mah nu ayeuna keur rame pisan. Di Indonesia mah cenah aya can aya kitu. Aya nu seolah-olah lockdown gitu, ieu tugas pemerintah pusat cenah di daerah tah aya nu oge geus ngalaksanakeun tapi malah diancam-ancam ku pusat teh cenah eta kasupidana wallahu bisawab eta mah urang ahli hukum nu apal. Tapi nu penting ayana eta teh tangtos pikeun ulah aya kajadian seperti penyakit ieu gampang pisan sumebar ka mana-mana. Dan di zaman Rasul ge diingetkeun waktu sarita aya panyawat model kieu teh geus aya sok sanajan namina nu sanes oge kitu tah ya. Geus aya namina benten oge gitu ya. Nah waktu sarita teh ku Rasul diingetkeun nu aya di daerah eta teu meunang kaluar, anu aya di daerah sejen ulah asup ka daerah eta pikeun ngahalangan ulah nepi ka panyakit anu ieu tersebar luas kitu tah ka mana-mana. Tah di dieu Quran ye ngawartoskeun ngeunaan musibah teh. Dawuh Allah dina surat Al-Baqarah ayat hiji 5 genep tah 155 dadawuh walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kitu tah Allah di dieu eces pisan nerangkeun yen poma kitu tah. Perhatikeun ku anjeun deui ayat walanabluwannakum jeung tetela kami baris nyoba nguji ka aranjeun mere balai sebutna teh balai nguji bisyai'in ku perkara kahiji minal khaufi kasieun wal ju'i jeung kalaparan wa naqsim minal amwali jeung kakurangan harta banda wal angpusi jeung jiwa wat samaroti jeung bubuahan. Wa basyiris sabirin jeung kudu sabar guru bumbirakeun ye jalma-jalma anu salabar. Jadi keur ngahareupan eta poe teh eta waktu teh ayeuna teh nu geus karasa kurang sarerea kumaha kaayaanana kudu sabar. Ieu teh Allah nguji ka manusia anu beriman kitu tah. Khauf yeuh kasieun loba pisan geuning kasieunna teh sakurang-kurangna pakait jeung panyakit anu datang sok sieun keuna kana diri urang. Kumargi sakitu para ahli nerangkeun urang teh ulah caket teuing lamun ngobrol jeung kulawarga ge komo jeung batur mah cenah 1 meter jarakna mun bisa mah 2 meter. Malah salat di masjid ge ayeuna mah jarang pisan, malah jarang ke masjid dan sieun teh kitu tah. Cek aturan fikih kiwari atuh kahalangan lah 1 meter 75 cm 75 cm kitu tah. Malahan salat Jumat we diareureunkeun ye kelebet di dieu nya. Teu aya salat Jumat. Tuh, ka mana aya di tempat sanes mah salat Jumat keneh. Kitu tah aya nu lalohor cek pikihna mah. Kitu tah lantaran pikeun urang teh ngajauhan tinu dipikasieun. Naon teh? Penyakit nu keur tersebar luas lain ngan sakadar di Indonesia, di dunia kiwari teh. Kitu tah.
ieu panyakit teh mangrupakeun hiji musibah di dunia anu kacida pisan gedena lantaran nepi ka kiwari eta obatna ge can kapanggih bener. Aya cenah ti anu ieu obatna kudu meuli eta dibagi wallahu alam bisawab, tapi nu jelas mah nepi ka kiwari sok sanajan aya percobaan-percobaan di kalangan para ahli, para dokter khususnya anu ahli dinya, ahli kimia, biologi jeung sabangsana tah keur milarian ieu obatna teh kitu. Da memang dina hadis disebutkeun kullu da'in dawaun, setiap penyakit ge aya obatna kitu. Naon obatna teh? Tah ai baheula mah zaman Rasul tina bubuahan, tina bebeutian, tina dangdaunan upamana. Zaman kolot urang oge kitu, ayeuna oge aya nu kitu disebutkeun oh daun ieu cenah beuti ieu, buah ieu. Gitu percobaan-percobaan keur naon lantaran urang keur jaga diri bisi kena ku eta panyakit nu keur nyebar di mana-mana. Ku sabab eta anjuran-anjuran kiwari ti mimiti pamarentah anu resmi nepi ka ormas-ormas oge nyieun aturan-aturan supaya kumpul babarengan lobaan teh entong dilakukeun lantaran sieun ku eta tersebar luasna anu disebut penyakit corona teh kitu tah. Memang kecap corona teh ti baretoge geus aya sih disebut-sebut kitu tah, tapi duka teuing modelna ayeuna si horeng teh geuning penyakit kitu. Corona ayeuna penyakit luar biasa. Sieun ku ieu penyakit. Padahal di urang oge keur muntang ka Allah anu deukeut urang teh ka anjeunna supaya dijauhkeun tina ieu panyawa teh mangrupakeun kewajiban urang keneh kitu. Ngan upaya urang manusia keur ngajauhan ieu mah pasti kuduna kitu tah. Tak kahiji tah ujian ti Allah teh. Kadua lapar tuh kalaparan. Sieun urang teh kalaparan teh pan diuji manusia teh mimiti sieun ku penyakit nu ieu pangdeukeutna lah contoh ayeuna. Nu kadua ku kalaparan. Ternyata memang kanyataan seueur jalma nu kalaparan malah mengeluh di mana abdi bisa dahar atuh, di mana bisa eut atuh, lamun teu meunang kaluar bumi mah, lamun teh mah kota atau ieu daerah lockdown dikunci teu meunang asup, teu meunang kaluar kitu tah. Tah ieu teh jalmi-jalmi al-fuqara wal masakin ayeuna teh nu kacida pisan ripuhna nepi ka al-ju' nyingsieunan ka manehna lapar gitu tah. Kumargi sakitu ieu teh tangtos mangrupakeun ujian anu leres-leres ti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab eta engke disebutkeun teh musibah dina ayat nu sanes mah kitu. Tah lapar da manusia mah kudu barang tuang, aya cai, aya cau, aya tuangeun anu sanesna kitu tah supaya teu kalaparan teh. Memang ayeuna mah bisa jadi beda barang tuang teh jeung katukang, tapi ulah nepi ka kosong pisan patuangan teh. Ti mana artosna? Lamun ieu ditutup, itu ditutup, ieu seep, itu seep. Tah di dunya eta teh kakarek ge kitu urang ke geus lapar ieu kitu tah. Tan merkadua tah diuji teh ku Allah. Katilu wa naqsim minal anwal sareng kurangna harta banda. Para pebisnis pan teu jalan kiwari teh
sakurang-kurangna ngurangan tina kebiasaan. Biasana sapoe teh ieu batina sakieu, kauntunganana sakieu, ya sepekan sakieu, sabulan sakieu, ayeuna mah istuning rag-rag pisan masyarakat teh, terutama nu usaha-usaha leutik ngurangan harta teh. Kamari mah keur tuang teh aya ti ditu ayeuna mah mun ceng-celengan teh mah dicandakan kan jadi ngurangan harta teh. Anu garaduh emas diical duka teuing laku teu emas kiwari kitu ya. Dina lakuna ge naik kurangan, naiknya tuh cenah emas naik ayeuna mah kitu sok tah kadinya, tapi jelas yen ieu teh pangaboga urang jadi leungit, lain leungit sih ngurangan gitu ya. Malahan tuh seueur pisan lamun dikataan mah istuning tina harta nu dipiboga ku urang ceng-cengan terus ngurangan segala rupa oge lantaran ku ieu panyakit di antarana gitu kakarek sarupa nu ngaran corona gitu ta. Innalillahi wa inna rajiun. Corona deui di mana-mana unggal peuting berita dina TV, dina medsos, corona deui turuh di ditu mah kitu, di dieu mah kieu, ditu mah kitu, di kieu. Nu geuringna sakieu ribu tadi Indonesia geus 1000 leuwih tah nu keuna teh gitu, malah aya nu geus maot nepi ka ratusan, sabaraha 200 300 tah tina 1000 teh. Sok tingalilah aya di dunya itu ayeuna malah aya nu ribuan di Amerika oge gitu jalmi-jalmi ku panyakit ieu teh. Kusabab eta aya lockdown teh diantawisna pikeun ngahalangan ulah ti daerah sejen datang ka daerah dinya sok bisi mawa panyakit teh kitu tah. Wal anfus jeung jiwa tuh ngurangan jiwa kakareku corona wae contona ieu nu deukeut jiwa geus berkurang maraot kitu tah. Di rumah sakit ya aya nu di bumina malah oge nu maot teh tuh para dokter juru rawat naudzubillahi min dzalik. Juru rawat para dokter maraot ngabelaan batur supaya cager anjeunna poho kitu kana naon anu dilakukeun panginten bakat ku sibuk lah. Memang ari anggoan mah tos nganggo masker itu masker ieu ya. Wah geus jiga astronot we kitu tah pakeana teh sok sanajan eta teh ku plastik, malah hiji plastik hargana sampai ka ratusan ribu kitu tah. Setiap ngobatan saurang kudu diganti eta teh gitu. Allahu akbar yeuh. Tah urang teh ayeuna jiwa geus seueur nu maot. Ratusan di Indonesia, ribuan malah puluhan ribu di dunia. Eta teh can kacaritakeun teuing teu ditaliti da panyakit nu sejen ge loba wae lah tiba heula oge ya aya nu panyakit teh naon TBC, aya nu panyakit itu panyakit ieu seueur nu maraot ge, tapi eta mah panyakit baheula geus araya, nu ieu mah anyar pisan masalahna kitu tah. Jadi kakurangan jiwa nepi ka maraot kiwari teh ieu diakibatkeun memang ketularan ku eta panyakit corona teh. Nepi ka para dokter, para juru rawat eta oge jadi korban ayeuna teh. Kumargi kitu aya contoh di Jakarta mah juru rawat para dokter tidak boleh pulang ke rumah tapi geus disadiakeun tempat di kota ngahaja disadiakeun hotel lah istilahna teh kitu tah. Malah ayeuna ge kur asrama atlet dijadikeun rumah sakit kitu tah. Di antarana ieu teh pikeun ngajaga supaya
masyarakat teh salamet kitu tina ieu panyakit teh. Geus maraot ya, pertanyaanana nah maraot biasa didoakeun jadi syuhada keur jalmi-jalmi nu beriman mah kitu ta jadi syuhada. Mudah-mudahan lantaran aranjeunna teh aya dina maot sareng kusabab gering teh sing ngurangan kana dosana kitu ta. Margi aya oge hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nyarioskeun yen panyakit teh bisa ngurangan kana dosa urang ya. Tah kitu malah aya hadis Rasul anu nerangkeun yen dicarioskeun ma min abdin tusibu musibatan fayaqulu musibatun fayaqulu. Nah urang teh kaditu nama kudu nyebat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarrahullah fi musibatihi wa ahlafalahu khairan minha. Kitu ta non margina ternyata kena musibah teh sakumadina ayat saterusna bade diterangkeun ngeunaan urang teh kudu diuihkeun deui ka Allah. Tapi wihan di kana ayat di dieu kakari kekurangan jiwa malah kekurangan buah-buahan. Keur tuangeun, keur leuteun kurang ye buah-buahan teh. Kitu tah. Malah beas ye jadi masalah kiwari teh. Kitu da beas oge buah-buahan sampe bebeutian ye. Gitu geus ngurangan malah nepi ka dibatasi nu rek meser beas kiwari teh. Ta Bajnas Kota Bandung aya contoh ieu bade ngabagikeun bantuan ke setiap rumah tangga anu kakurangan beasna sakurang-kurangna duka teuing sabarana mah ngan rek dibere cenah sakieu kilo beas sakieu bungkus supermi keur supaya ieu tuang teh bisa jalan kitu tanun ka Bajnas supados saurna enjing bade dingawitan bade balanja beas ka Bulog saterasna panginten bade dibungkusan terus dibagikeun ka masyarakat antos terdaftar di ditu lantaran ada aya panitiana engke teh ku pa wali kota jeung naon teh namina teh para tikesra oge kitu bade janten naon teh pikeun mengawasi dugi ka mana ieu masyarakat Kota Bandung anu geus jadi zona merah ieu teh sanes zona kuning deui mata kudu ka hade teh ieu boh barang tuang boh patepang jeung sosobatan gitu baheula mah mani urang teh asik sasalaman ya tah ayeuna mah teu kedahkeun we malah nu di bumi ge yeuh ceuk medsos mah sing jarauh komo mun gaduh putra sok angkat keluar mah misa yeuh di kamar nu itu putrana di kamar nu ieu ibuna di kamar nu ieu ramana kitu upamana eta oge mun aya tapi sakali deui jelas kakurangan al-thamarot ieu mangrupakeun musibah oge ka urang teh engke diuji urang teh kurang dahar kurang bubuahannya malah ayeuna pan bubuahan ge urang sok impor wae ti mana mendi kitu tah ya kasup ti negara itu tuh ya Cina impor oge tah bawang beureum bawang bodas kitu tah terus naon deui beas terus bubuahan itu bubuahan ieu sok sieun teuing di dinya katepaan aya corona napal naudzubillah ya maka beas ulah terus dimomoy tapi kudu dipasak dipanaskeun supaya leungit penyakitna di dinya nya itu tah wal jui wa nafsi minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiri sabirin jeung gumbirakeun ieu jalma-jalma anu
salabar kitu tah. Kasabaran teh mangrupakeun pokok dina kahirupan urang sapopoe, margi kahirupan urang teh pasti keuna kunaon wae oge ya. Paceklik teh teu aya dahareun teh aya cauna teh aya caina malah nepi ka jiwa ge gitu ya. Malah aya hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, innama sabru inda sadamatil ula. Kasabaran teh nyaeta dina nalika urang teh keuna ku musibah nu mimiti ye teh kan kasupna mimiti gitu. Kudu sabar urang teh da parentah ti Allah wa basyiris sabirin gitu. Saterusna saparantos Allah negaskeun kudu disabar nya saha teh yeuh nu sabar teh alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyaeta jalmi-jalmi lamun keuna kamaranehanana teh musibah tuh disebutna musibah geus jadi bahasa Indonesia ya gitu kudu nyebut teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang teh kagungan Allah jeung ka anjeunna urang teh bakal mulang gitu tah ya. Nah kuy margi sakitu urang teh teu aya sanes ya. Dina ieu teh jama-jama lamun maraneana keuna ku musibah tah urang teh kena musibah ieu teh. Geus seueur sih musibah teh ti kapungkur oge ka urang teh. Tapi nu ieu mah seolah-olah kakara datang kitu musibah teh. Kakara datang. Di akhir 2018 ku sampai tadi disebut kapin 8 belas tah gitu tah di 2018 nepi ka ayeuna ye geus sabaraha bulan ya 4 bulan kurang leuwih rek nepi ka iraha ye teu terang urang teh matak carana teu aya sanes kudu ngajauhan karena musibah anu datang anu ieu. Tapi lamun teh mah geus keuna maka teu meunang henteu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kitu tah. Malah sakumaha tadi disinggung ngeunaan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, ma min abdin tusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saterusna ngadua ka Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairam minha illa ajarahullah fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Setiap hamba anu kena ku musibah terus ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah mere ka eta jelema ganjaran musibahna jeung kadituna oge Allah ngaganti anu leuwih hade. Malah pasti diberi ganjaran ku Allah dina musibahna teh jeung pasti diberi gantina anu langkung sae gitu. Tah hadis diantawisna aya oge hadis nu sanes ya diriwayatkeun ku Imam Al-Baihaqi, manistarja'a indal musibah khayyarallahu musibatahu wa ahsana akibatahu wa ja'ala lahu khalafan sholihan yardahu. Jeung sing saha jalma anu istirja disebutna teh. Istirja teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadina kecap nu enteng mah istirja tuh lin ambek-ambekan.
Pan sok aya di urang ge masyarakat nu ambek-ambekan kus lantaran ti pagut sukuna ya atau wati dagor alo sia kalau ditambahan kurang Sunda mah non cenah kedeh gitu nah pan kerep ente asalna oge teu meunang teh sabenerna mah kudu innalillahi wa inna ilaihi rajiun sarta eta teh bakal diganti musibatnya teh ku Allah diganjar jeung akibatna bakal disayan saterusna dijadikeun keur manehna teh gagantina anu langkung sae jeung anu dipika ridho kitu tah. Ieu musibah tuh useur pisan hadisna aya oge nu diriwayatkeun ku Imam Sadi dia Imam Ahmad saurna teh idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musabahu bi fa innaha min a'dhamil masaib. Lamun hiji jalmi di antara aranjeun teh anu kena musibah terus inget manehna teh zikir ka Allah ku aya musibah teh kana dirina maka tangtos musibah ieu teh kaasup musibah nu gede misalna tah kusabab eta urang teh kudu zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Malah dina hadis nu sanes oge mayusibul muslimin wasobin wala nasobin wala sakomin wala haronin hazanin hatta alham yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Masyaallah ini ya alhammu yahummuhu lamun teh mah mukmin kena ku gering capek sedih jeung kena ku kegelisahan kitu tah terus tadi manehna teh kalimah-kalimah Allah nu disebutkeun teh kitu kadituna Allah bakal mupus kana kasalahanana eta jalma teh kitu tah. Jadi hartosna sok sanaos kumaha bae geus kurang itu kurang ieu urang ulah ngaleungitkeun kana kalimah Allah anu emang pantos dicarioskeun tadi ya idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Inna lillah tadi urang oge ayeuna inna lillah geuning tuh aya nu maraot geus seueur teu mimiti dokter-dokterna nepi ka perawat-perawatna malah tadi geus kakurangan makanan kekurangan minuman oge malah saterusna geus puguh ari rasa lapar jeung kasieun mah terus menerus ngaganggu ka urang sadaya kitu tah. Tapi sakali di kalimah nu diajarkeun ku Allah dina ayat ieu nyaeta kena musibah kumaha wae rupana di mana wae iraha wae inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teu meunang ambek-ambekan. Memang ieu panyakit teh duka teuing kumaha pangna datang ka dieu mani tereh pisan saha nu mawana nah ieu teh urang-urang luar negara nu arulin ka dieu kitu. Wallahu alam bisawab nepi ka di Jakarta mah nepang seueurna lantaran memang jalmi-jalmi asing teh ayana di dinya nu daratang kana kapal udara daratang kapal laut upamana kitu nu daratang ka dinya tah ayeuna mah Jakarta mah geus teu bisa asup ayeuna mah malahan ku Pak Gubernur geus disebutkeun ti Bareto sok sanajan teu wanieun da ieu urusan pemerintah pusat ngan urangna nu kudu hati-hati. Lamun urang geus aya dina kasabaran terus dipulangkeun ka Allah sagala rupa tah kadituna kumaha ye ulaika alim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh jalmi anu kena musibah bari ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka kadituna tuh
ulaika maranehanana teh gitu ya, alaihim ka maranehanana ya, sholawatun min rabbihim tuh di dieu sholawat ti pangeranana tegasna karunia ti Allah gitu ya, sholawat karunia warahmah jeung kadeudeut tuh make warahmah deui ya, mir rabbihim ti pangeran maranehanana malah diteruskeun wa ulaika humul muhtadun jeung pikeun maranehanana baris menang pituduh. Tegesna al mustamiun wal mustamiat urang teh dina situasi nu kumaha bae kahiji tangtos urang ge kudu usaha kitu ta, kudu usaha kumaha supaya teu keuna kunaon wae kana diri urang. Saparantos usaha kitu keuna ye cariosna mah usaha keneh di dinya de kudu ngobatan. Teu cager wae upamana ieu mah atos da atos usaha mah kadituna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sagar dipulangkeun ka Allah anu maha uninga anu maha kawasa. Nu penting urusan maut mah lain urusan urang secara khusus. Sok sanajan urang hayang sih boga umur panjang ye, tapi bisa jadi henteu aya naon we eta mah mungkin musibah ya, tabrakan teh di jalan ke nyandak kendaraan mah atau ditabrak nu teu nyandak kendaraan malah bisa jadi gitu teu naon-naon di bumi keur kulem tapi pupus mah angger ngan ari urusan maut mah lain urusan di jalan, lain urusan di bumi, lain urusan di rumah sakit, tapi urang teh salamina aya dina husnul khotimah. Salamina urang teh aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring teu patos terang nah aya teu di kalangan warga pangaosan nu keuna, warga pengajian nu keuna teu terang. Tapi ngahaja aya masjid dikunci tuh segede-gede seperti ieu oge pikeun ngahindarkeun kana hal-hal anu teu disangka sangka sokomo seueur jamaah anu ti luar nepi ka Masjid Agung wae upamana dikunci. Terus masjid naon aya di kota Bandung ya Raya Al-Quwah eta oke dikunci, di Unisba masjid dikunci, di Salman di mana-mana eta keur naon keur supaya ulah tersebar nu disebut corona teh. Sok sanaos ti kitu urang ulah jauh tina tuntunan Al-Qur'an Sunnah. Kahiji usahakeun diri urang supaya teu keuna ku eta panyakit, malah kuduna mah caricing di bumi cenah itu caricing tong ka mana-mana, lamun delempangan ge ulah mawa babaturan lah sorangan wae kitu ta ya. Nu kaduana urang kudu apik-apik barang tuang oge kitu diantawisna anu seueur gizina malah kudu seueur bubuahan cenah barang tuang teh kitu. Kahade ya nu sok pesen ayeuna da gampil pesen barang tuangan oge tah sok sieun gitu ayana naon kahade kudu apik gitu ta. Sakitu panginten anu tiasa didugikeun nganu penting mah urang aya dina kasabaran sarta urang salawina ngauwihkeun segala rupa perkara ka Allah Subhanahu wa taala anu kagungan ieu dunya, malah kagungan urang sorangan, malah kagungan eta penyakit-penyakit teh supaya dijauhkeun ti urang. Sakitu sakali deui mudah-mudahan para jamaah, para mustamiun mustamiat oge aya dina kasehatan sarta ulah keuna ku ieu penyakit nu keur rame di mana-mana manusia sadunya oge kitu. Malah aya ieu Perdana Menteri Inggris keuna cenah sok loba rapat tah kamari ge pan loba rapat itu bupati mana, Bupati Bogor gitu non, wali kota Bogor, terus
Pak wakil wali kota Bandung kena ke rumah sakit tapi ayeuna tos damang deui. Mudah-mudahan anjeunna damang terus ya supados tiasa ngabina di kota kalayan sae. Sakitu panginten Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana ya Karim adhibil ba'sa minal amrad al qasiyah was sayyi'ah corona. Ya Rabbana ya Karim adhibil ba'sa minal amrad al qasiyah as sayyi'ah an multashirah fi hadzal alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.